Oh, jantan abi teh kedah ngadamel KTP-nya Paknya. Nyata kedah, pantas sudah aduh. Mohon. Terus abi kumaha tuh ayeuna Pak? Nya ayeuna nama bapak kantun batu. Wih ka mana Pak? Nya ka bumi bapak atuh, mah nya ka bumi abi alin Nah, wih bapak. ka bumi Pak. Pernah abi teh bade nyenak beas Pak. Ari beasna aya di mana Pak? Beasna teh di bumi Pak RT Pak. Berarti ayeuna bapak ka bumi na Pak RT. Oh, tapi dah Pak. Komiti dia mah abi teh ngalangkungan bumi abi heula, namanya bumi Pak RT. Jadi si abi mending keneh heula ka bumi, ngopi heula terus ke bumi Pak RT. Ya tam atuh teh langkung bapak, Pak. Tapi Pak kita ngeuliih. Saya pun asa mending keneh ka bumi Pak RT heula nya Pak nya. Ya mangga ya bade ka Pak RT langsung mah. Mohon. Nuhun Pak nya. Mohon Pak sami-sami sok singkengin ya beasna nya. Duh, hujan Pak. Biasa abi ngantosan lah di dia Pak. Ya mangga ari bade gantosan di dia mah. Nuhun. Dong, di situ Pak, di ruang tunggu di dia. Di mana Pak? Di ruang tunggu Pak, di payun. Oh, di ruang tunggu abi calik Pak. Ya mohon pan diri juga ya kursi Pak. Pandidi gak bicalik Pak tesios menten. Kapan bisa aya nu pergi gede kabdi Pak? Aya nu beli laporan beli terus bapak gitu. Oh, bade ngadamel KTP oge. Nya duka rupi pantecan tepan sen abina gitu Pak. Nya abi mah nitip ya Pak, bilih aya nu bade ngadamel KTP, haruslah ku Bapak bilih gaduhan KTP gitu Pak. Di eta ngada nambah tahan ka uing. Aya we. Nah, bakal cari ini wae atuh Pak. Ayeuna Pak, Tahun payun Pak. Nya ayeuna tuh Pak. Tinggal kepain dari itu. mangga Pak? Nah, di sana kursinya pan aya kursi di payunnya Pak. Oh, aya kursi di itu Pak. Bener Pak. Aya nu kieu jelemanya. Aduh.